Da bangsa jin oge boga aturan teu meunang nembongan ka manusia. Lamun ngalanggar aturan eta aya sangsina. Cek mojang deui. Ari dedemit Kunti jeung sajabana Kuring ngawani-wanikeun. Katanya bari rateret. Mojang imut. kalakuan setan eta mah ngahaja keur mengkoakeun akidah jelema. Kanu kurang iman bisa jadi borangan atawa malah percaya kanu kehebatan setan nu satuluyna jadi pamuja setan. Samemeh ngagutrut nulisan diari. Kuring ngareret kana almanak rek ningali tanggal. Malam Jumat Kliwon. Kuring ngabiri gidik. Rek ada nulis, kuring ngabiri gidik deui, geus teu kuat hayang kahampangan. Gura giru make senda capit, tuluy ngetrokan kamar sabelah. Ca, Oca, Gagerawan bari keketrok, morok aya di jero kamar, anger jempling. Lah, si oro-odol mah wayah kieu pasti geus tibra. Kapaksa kuring muru kamar mandi sorangan. Hate mah marmir malam Jumat Kliwon. Cenah waktuna dedemit, Jurig, Kunti jeung sajabana kaluar. Setengah lumpat kuring muru kamar mandi nupang deketna. Kamar mandi di kosan Putri aya genep, kabehna ngajajar yang hareupan pakarangan tukang nu hieum ku tatangkalan. Selengseng bau durukan, sirah kuring make hideng luak lieu ka pakarangan tukang. Sareretan panon ningali nu utek-utekan palebah kandang hayam. Kawas ramo-ramo tapi hideng jeung buluan. Ukuranna ge teu ilahar jeung ramo jelema. Gedena hampir sagede pinggilengan kuring. Boa-boa ramo buta. wah, Kuring nutupan beungeut hayang nyidik-nyidik sakali deui. Beheung diputerkeun 350 derajat. Launan leungeun nu meungpeunan panon dibuka. Kebeg itu handapeun tanggal manalika. Kawas aya nu dongko, awakna bodas kabeh. Eueuh sukuan, eueuh beungeutan, kalah buuk we ngawig-wig, kawas pangki Papua. Kuring geus teu bisa ngajerit deui. Sora asa meleg nati koro. Luk tungkul micieun paneuteup teu nu pikasieunan. Tapi kalangkang naon goyag-goyagan tukangeun. Wah buta nu tadi ngudag rebet lumpat muru kamar mandi nupang deutna. Kebruk nutupkeun panto kamar mandi ngadon ngonci maneh. Calana piyama mah geus baseuh tadi keneh bau angser. Hate babacaan sabisa-bisa, mudah-mudahan buta nu tadi katingali leungeunna hideung ngableg-beg Kunti atawa naon bae teu manggihan kuring nu keur nyumput di dieu. Keur anteng babacaan karasa suku aya nu ngusapan. Pasti dengan Jurig. Kapan cenah nu kitu mah bisa tembus sanajan panto dikunci oge. Ti buburanjat kuring naek kana bak mandi. Leber cucunguk hiber tina sendal kuring. Jadol teh ditimpug satakerna sakadang cucunguk nu hiber muru langit kamar mandi make sendal capit. Blower beruprak sendal capit kalah murag ninggang sirah. Gusti nah peuting ieu meuni apes-apes teuing atuh. Make hayang kacai sagala. Make manggihan mangkluk nu teu paruguh sagala. Make katimpu ku sendal capit sagala. Salametkeun abdi Gusti. Mugi tiasa uih deui ka kamar teu kirang nanaon. Abdi janji
Kami salamet bari getol salat moal kaleken deui mun nguping adzan. Meni eueuh saurang-urang acan nu ngadon ka kamar mandi teh deui si Oca atawa si Mojang nu biasana beser ge teu emol-emol. Ih, aingnya Salila-lila diuk dina bibir bak teu wani balik deui ka kamar. Kumaha lamun pas muka panto kamar mandi buta hideung nu tadi kawenehan luhureun kandang hayam teh ngahongkeun atawa kunti handapeun ta ka manalika jol nekek beuheung. Ih, kuring ngaharuk sorangan ngarasa jadi jalma numpang sialna buat ngunci maneh di kamar mandi. Tuda lamun keluar geus pastina beunang ku jurig nu jigana keur koko tetengan neangan ngadodoh kuring. duh mama hapunten neng jigana ieu balukarna ieu dosa-dosa neng salami ieu nu sok wani baha ka mama. Kuring mimiti nyinghat kokolebatan rarei mamah nu alum basa kuring nemerakeun pamaksudan hayang kuliah di kota ieu. Ngahaja milih tempat di luar kota ngarah jauh. Hayang ngasaan indekos, hayang bebas di mamah nu cerewet. Sagala ulah, sagala teu meunang. Balik telat saeutik ditelepon kana HP, lamun HP di pareuman, diteangan, ditatanyakeun ka unggal babaturan. Ih, ni teu meunang ulin-ulin acan. Kuno boga indung teh, teu cara indung batur, ayeuna karasana mah. Karek ge sasemester indekos, meni begang, ngarumah tuda, biasa dahar kariam, baju karirap, ayeuna sagala kusorangan, aya eta oge kos-kosan nu nyadiakeun dahar jeung narima laundry, tapi hargana teu kapedag. Bapak teu sanggupeun. Kuring sibuk keneh nyusutan Cipanon nu teu eureun-eureun ngrubut. Basa kapireng sora nu leumpang ngadeuketan, lalaunan turun tina bak mandi, pasti sora jelema asa teu mungkin jurig leumpangna disada. Pan jurig mah sukuna ge teu napak. Lahaula we lalaunan muka panto kamar mandi. Dipelengekeun saeutik asal bisa keur noong kaluar. Oca, Kuring ngagabrug babaturan. Tapi nu digabrug ngadon olohok, kuring milu ngahuleng nyidik-nyidik tangtungan babaturan. Mudah-mudahan bener si Oca lain jurig nyiliwuri nu nyamar jadi si Oca. Lamun nu digabrug si Oca kajajaden, geus teu kabayang nasib kuring. Ditengetan ti luhur nepi ka handap, buukna nu galing ti papereket. Halisna nu hideung ngajeler pae, bulu mata nu calentrik, kulitna nu kopi tutung, nyaan si Oca gadis manise urang Maluku. Tampangna mah kang kalung nu dipakena aya bacaan Oca. Tuh panyaan si Oca asli, dapiraku jurig make kang kalung sagala. Ih, ngapain peluk-peluk beta? Pokna tuh pan sora asli si Oca lain jurig. Da sidik teu ngirung digabrug sakali deui babaturan teh. Tolongin gua, Ca. Ada Teu wasa nyebutkeunana, paur kadengieun ku jenisna. Apaan? Si Johan. Kuring gideug curug bentik nunjuk ka palebah tangkal manalika. Si Oca refleks nuturkeun panuduh kuring. Brebet teh lumpat ti paparetot ninggalkeun kuring sorangan. Teu lila sora manehna ngoceak jeung sora Mojang nu kukulutus. Tayohna tabrakan palebah panto dapur, da si Oca mah mun lumpat tara bisa ngerem ngadadak. Tah geuning aya si Mojang, batur kuring nu ieu mah bisa dianelkeun. Keur geulis teh solehah, kaluaran pasantren tuh da manehna mah moal sieunneun ku jurig, buah jurig nu sieunneun ku manehna. di mana aya jurig? Mojang kagusur si Oca, balik deui ka tempat kuring ngajeten. Di mana, Neng? Oca kalah neuteup ka kuring. Di
Kuring masih ngadeg-deg, leungeun nyekelan karena pigelangan kenca Mojang, da pigelangan katuhu mah dipake muntang kasih Oca. Di mana? Mojang neuteup lelep. Di hanapeun tangkal Manalika. Suara kuring halon, launan Mojang ngalesotkeun ceklan kuring jeung Oca kana pigelangan. Rek ka mana? Tanya kuring. Nginterogasi jurig, batuani nembongan, jeung sieunan babaturan kuring sagala. Pokna teuneng bari ngalengkah nyamperkeun ka pelebah tangkal Manalika. Kuring jeung si Oca silih teuteup. Neneng, Oca, ka dieu. Mojang ngageroan ti pakarangan tukang. Gak mau ah. Jawab si Oca, kuring mah dibang gideug. Kada dieu. Dek kenalan moal jeung Kunti Manalika. Kuring curinghat, kata si Mojang ka jurig make wani nyunghak camplak itu. Mun teu daek ka dieu, cenah rek dicekek. Ceuk Mojang deui. Kuring ngabiri gidig. Yuk ah. Daripada mati konyol. Si Oca ngagusur kuring nyamperkeun Mojang. Yang kamu maksud ini? Ceuk Mojang dibarung ku ngahehe seuri. Si Oca pipilueun seuri, kuring mah teu wani benta-benta acan. Neng, ternyata cuman sampah doang. Si Oca nyinggeng leungeun kencana. Kuring beunta launan, nya ning karung sampah. Di luhurna aya sapu injuk nu potong. Oh nya, pan tadi ibu kos ngagebug ucing ku sapu injuk. Ucing nama teu beunang, kalah sapuna we nu potong. Ni borangan, boga babaturan teh. Ceuk Mojang. Kuring keong kaeraan. Tuda ayeuna pan malam Jumat Kliwon. Tembal kuring. Memangna kunaon lamun malam Jumat Kliwon. Samemeh nembalan, kuring nelak-nelak deui karung sampah, sidik lain Kunti. Ceuk beja mah malam Jumat Kliwon teh waktuna nu kararitu kaluar. Suara kuring halon, hampir teu kadengieun ku si Oca jeung Mojang. Urang memang kudu percaya yen nu goib teh aya, tapi lain jadi borangan. Heug bakal nyilakakeun sorangan. Ceuk Mojang. Sing inget kapan dina Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat ke-50 geus dijelaskeun pangeran teu nyiptakeun jin jeung manusia iwal keur nyembah ka mantenna. Kuring ngeluh bet arah-paradah kana kalakuan sorangan. Nu ngaranna jurig marakayangan mah eueuh boro-boro keur nyingsieunan jelema. Pikeun geus maot mah pegat urusan jeung kadunyaan. Aya ge nu tinggalkeun nafsu gorengna. Tah lolobana nafsu goreng eta nu ku urang sok disebut jurig marakayangan teh. Kuring jeung Oca telemek sakemek. Da bangsa jin oge boga aturan teu meunang nembongan ka manusia. Lamun ngalanggar aturan eta aya sangsina. Ceuk Mojang deui. Ari dedemit Kunti jeung sajabana. Kuring ngawani-wanikeun, tatanya bari rateret. Mojang imut. Kalakuan setan eta mah ngahaja keur mengkolkeun akidah jelema. Kanu kurang iman bisa jadi borangan atawa malah percaya kanu kahebatan setan nu satuluyna jadi pamuja setan. Buka geura Quran surat Az-Zariyat ayat 2 hiji. Kuring jeung Oca umut-umutan. Jung geura barali ka kamar. Geus peuting ieu teh. Tuh, nepi ka poho weh Mojang gerek wudu. Urang salat tahajud. Mojang leumpang ka kamar mandi, kuring geuwat nuturkeun. Kitu deui si Oca. Kek, ari tadi nu gegeleberan tukangan kuring naonnya? Moal kitu kalangkang jurig? Piraku jurig aya kalangkangan. Mojang yang serikeun. Paling ge eta Nunjuk
kana anduk dina popoyan nu kandag-endag ku angin kuring ngelemes deui kaeraan. Kela, Mojang karondeg deui. Naon deui atuh? Bangun geus keseleun. Tadi Neng ningali ramo-ramo galede jeung hideung di luhureun kandang hayam. Moal kitu eta teh. Astagfirullahaladzim. Mojang nepak tarangna. Kenapa? Tanya si Oca, nu ti tadi ngabetem wae. Kaporgetan euy. Pan Mojang teh dititah ngampikeun hayam kana kandang. Tuh tingali ngadon sarare luhureun kandang. Lain mah ngarampih. Mojang nyampeurkeun ka pelebah kandang nu pernahna di juru kenca pakarangan tukang bari ngagusur si Oca. Ayo bantuin. Mojang jeung si Oca newakan hayam engko koceakan. Terjal ngerasa sarena kaganggu atuh peuting nu tadina simpe teh jadi rame. Sedengkeun kuring buru-buru balik ka kamar kos rek salin piyama nu bau hangseur bisi katohyan manten. Miarsa nu sakitu anu kapihatur kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.